Geus kitu orang nyidik-nyidik kana beungeutna Bu Mirda. Sakoleretannya pisan atuh menika karek nyadar urang oge. Ti gigir mah mirip pisan Pak Haji Hamid. Kilagram mereka gunuk-gunuk heula. Foto-foto manehna nu baheula. Nya sok. Bawa-bawa ka dieu. Jeung pakaianana bawa ka dieu geura. Aduh, Den, Pak Haji teh kalengitan budak, Den. Den. Mohon Pak Haji. Naon ngalamun wae atuh. Henteu Pak Haji. Henteu ngalamun Pak Haji. Tukung si Lama Haji keluar ti kamar bari moal koper. Koper anu gede tuluy dibawa ka tengah imah. Geus kitu bray koper dibuka. Tetela dina eusi koper teh nya pisan geuninganan. Baju budak leutik jeung cocokan turta foto-foto aya dina jero eta koper. Tah Den tingalikeun ieu. Iya teh pakaian budak maji baheula. Salcan mah katana sucinya Bapak. Encan. Baheula Pak Haji teh keur cicing di Ciparai, Den. Kabeneran pisan sisiwangan. Tah. Hujan nu keur gede. Budak ulin di buruan ti Solepak. Bapak datang jam 10 peuting geus teu apa ting di mana. Geus kitu mah Haji tuluy cengkat kadeukeutan ka Bu Mirda. Neng, gugah gelis, cuk gugah. Cek mah Haji baju ngaguyah-guyah. Turut bari jeung nyician cai kana rantang, celom atuh anu leutik diancelomkeun, diceceukkeun kana tarangna Bu Mirda. Aya kana setengah jam, Bu Mirda kakarek sadar. Maji, cek Bu Mirda harita bari jeung cengkat. Sosok gugah gelis siap-siap di dia. Lieur henteu eta lieur henteu. Henteu mah. Tuluy diukna ka handap tur ngariung jeung urang salarea dina karpet. Neng. Nuhun Neng geus sadar. Eta Neng seutik-seutik pingsan teu ti baheula. Mun Pak Haji abdi mah teu kaop kenging kareuwas. Cek Bu Mirda harita bejeng ngeluk tungkul jeung cerimas bas ku cimata. Neng, panasaran ieu teh da urang teu loba keneh urusan. Mana urang kudu ka imah si Acep ayeuna teh. Mun Pak Haji. Mak. Sejarahkeun heula eta. Mak, Bapak teh sono kanu jadi anak. Kamidah, namina teh Midah Soliha. Ma bukakeun eta koper teh. Den, bukakeun Den. Mangga Pak Haji. Geus kitu koper teh dibukakeun atuh. Mah Haji semu ngadeg-deg mukakeunana. Neng. Tah ieu Neng bajuna, baju budak emak. Ieu cocokanana ieu fotona. Tah Neng ieu sagede kieu teh ayana teh. Cek Mah Haji harita bejeng ngasongkeun foto-fotona. Song atuh ka Bu Mirda. Bu Mirda di dinya ngadeg-deg manehanana. Astagfirullahaladzim. Pak Haji. Maji. Imam mirip abdi nuju alit. Abdi ge gaduh kene foto nuju alit. Astagfirullahaladzim. Neng, ma penasaran cu. Budak mama aya tanda dina tonggong. Cing nonggong curang buka kuma. Cing. Pak Haji Hamid tuluy katukangan Bu Mirda. Jeung Mah Haji oge ngabuktikeun tur tadi buka tetela geuninganan. Nya pisan dina tonggong Bu Mirda aya tanda nu ngadaplok 3 jari. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Bu Mirda tuluy nyingareup bari pok Bu Mirda cumarita. Kumaha Pak Haji? Dedeh teuing cu. Anaki Midah. Ya Bapak gelis cuanaki. Gabrug atuh. Bu Mirda digabrug ku Pak Haji Hamid. Terutama Haji ngagabrug oge ka Bu Mirda.
Masya Allah. Ma. Aduh, teuing cu. Hampura bapak geus. Bapak tendeangan geus 35 tahun. Bapak tendeangan hidup kareka pagi ayeuna lagi. Urang nu nyaksian ngecelakeun Cimata. Ningali kejadian Pak Haji Hamid, Bu Mirda jeung Mah Haji nu kakarek tepung jeung anak kandungna nu 35 tahun teu panggih. Ma, abdi teh ti kapungkur hoyong tepang jeung ma jeung bapa. Abdi teh katalangsara ma, Pak. Bu Mirda cerik bari jeung Newman kana leungeun Pak Haji Hamid jeung leungeunna Mah Haji. Bidah, anak bapa anak king anu soleh, hampura bapa gacu, hampura bapa. Bapak teh lain tabelar, bapak teh neangan. Nu zolim nama jelema nu mangihana teu ngabewarakeun atuh. Bapak teh setengah gelo neangan anak decu. Cek Pak Haji Hamid bajeng cari mas-bas ku Cimata. Pasti nage maneh teh katalaksara meureun cuda hirup jeung batur. Ma teh lain tamerar geulis. Ma teh neangan. Ayeuna mah dikabul mangadoa unggal petik teh geuninganna. Painganaha mak teh atuh meni ikhlas-ikhlas teuing ngabela siutet. Cek Mah Haji bajeng usapan Bu Mirda. Bu Mirda geus teu bisa ngomong ku kumaha ngan ngurutuk Cimata kabeurih anu geus kaalaman ku manehna. Tetela geuninganan. Salila 35 tahun teh Bu Mirda oge katalangsara. Diapi lainkeun ku keluargana. Sabab lain keluarga deheusna. Nuhun Gusti. Cu anak emak. Cu geulis.